Bismillahirrohmanirrohim. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda, utamina pisan mah para baraya nu magaduhan hancaya carita. Nyatana carita talaga getih karangan Amburos. Nu kiwari ku Mang Dedi bari disungsi bagian anu ka-70 hiji. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos dipalulu dina bagian anu ka-70. Pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam. Pasosore dina lalampahan Darja godeg jeung si Gojin anu harita geus hasil menang duit utata jeung cara bulat belit letahna si Darja. Nepikeun ka pahaji oge harita teh teu nyangkaeun yen eta mah lain Dharma tapi Darja adina. Tah kitu nya. Malah harita aya setengahing perjalanan cenah Darja sabatur-batur arek nepungan ka Abah Dawuk nu mangku di lembur Pasir Nangka. Kumaha atuh para pamirsa, lajeng deui carita langkung empos mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Tonggeret terang di saradah mapaisan kaayaan alam harita. Breh di jalan satapak aya 3 jalma tinggerdi. Nu leumpang ti heula Darja, kadua atuh si Gojin, anu katilu pangtukangna si Godeg. Nageang we harta leumpang bari jeung suranye amis budi dageus kabayangkeun duit metet aya dina rangsal nu jadi bosna nyatana si Darja teh. Sanggeus kitu mah atuh harita laliumpang terus leumpang muru ka lembur Pasir Nangka. Cok burah montong ngecewi wae tuh deuleu geus poe ki alam. Itu cek Darja bari jeung reueuh leumpang ditah jempe kadua baturna. Ngadenge kitu mah jep jarempet tiluanana jarong jome laliumpang. Raketek kreup kaayaan alam beuki poe. Mangsa alam berang atuh geus kaganti ku datangna alam peuting. Sora jangkrik jeung gaang geus reang di sarada pasalang jeung sora bebence. Kitu deui cari cangkas jeung ciang-ciang. Lalampahan ieu 3 jalma beukeulila beuki peuting bae. Akhirna mah atuh nincak kana wanci bada Isa. Anu tiluan teh harta jog anjog ka imahna Abah Dawuk. Kebenaran si Abah da keur aya sanggeus dibagiakeun ku nu boga imah. Tiluanana sup kabeh oge. Harita ararasup malah sakalian bebeja lamun peutik eta rek milu ngararab di dinya. Atuh puguh Abah Dawuk teh ngarasa bunga. Sabab Darja teh datangna bari jeung mawa duit anu loba. Jadi pamentana teh teu heula-heula. Panjangna alam peuting jeung masrahkeun duit ka si Abah Dawuk teu kacatur dina ieu carita. Mangsa alam urang kocapkeun isukna we. Mangsa alam kira-kira wanci carangcang tihang. Darja jeung 2 baturna geus harudang, malahan bagi saragedang dan sakumaha anu geus dirancang dina poe kamari. Poe eta maranehna tiluan teh deuk arinit ka kota Bandung cenah. Sanggeus sakalupana dianggap tarapti
samalah duit anu jadi pamenta Mbah Dawuk oge harita teh geus dicumponan dina peuting tadina anu memang atuh menangin jeung teh Pak Haji Sobari anu lobana 1 juta hasil ngajual ngaran lanceukna nyatana Darma jeung bapana Juragan Subrata akhirna nepikeun ka dipercaya bebeakan saacana indit Darma amitan heula ka Mbah Dawuk sarta teh poho atuh nganuhunkeun Abah rupena ayeuna mah atuh abdi teh tiluan teh bade pamitan we. Hatur nuhun wirah Abah teh parantos karasa nulungan kana kasasah abdi. Sarta ayeuna pisan atuh bisa salamet abdi cenah udagan si juri hulu anu kamari teh geus ngancam-ngancam pati ka abdi. Sakali deui nuhun abdi teh Abah nuhun cek Darja. Memeh ini teh amitan deui ka Mbah Dawuk anu keur diuk silam ning ngajempal. Poropot tetep padudan segede pereup orok teh mending ngelun ku bako tampang matak segak. Bangun senang pisan komo deui atuh dapetin tadi geus nerima duit nu gedena 1 juta nyatana ti Darja teh. Gaga. Abdi Bah. Jadi silain. Diluan teh dia kabeh ya. Ini ka mana dah? Cek Mbah Dawuk tu manya deui bari panon semu bodas teh melong kanu tiluan. Jelas pisan abdi. Maksud teh kitu pisan abdi tiluan teh aya teh bade permios bade ka Bandung. Jajeg bae dia ninda ka Bandung. Ari ku kepetek ari dit mah dia. Tapi omat dia kabeh. Kade ulah pongkok ngaing. Juna deui lamun kaparengan dia hiji waktu. Bongkak kasusah mah. Dia bongkak kasusah. Teu asa samaya datang ka ngaing ka dieu. Duh hatur nuhun Abah satacan oge. Hatur nuhun pisan pami kitu mah abdi tiluan teh asal ngaraos reug-reug we. Margi atuh gaduh sesepuh anu tiasa janten Gunung Pananggehan apik sa batur-batur Abah. Sembaya tuh di Darja. Adi deuk Mariang dia mah tu goda nindak bae je. Jangan deui. Membengi sukanya bae. Tapi lain niat Abah rek musir ka dia. Lain. Hideu teu boga pikiran kitu. Man kade bae ulah salah harti. Ngajurungkeun sote ya. Bisi bae keburupaan di jalan. Da boga di jokeun atuh ka jalan gede mah. Ya kitu pisan tah. Maksud aing ngomong gitu. Aduh, laras ka hartos ka abi Abah. Ayeuna mah mangga atuh di kantun linggih Abah. Abdi oge yeuh. Ayeuna mah bade pamit we. Hatur nuhun kana sagor pikas ayeuna mah. Ku abdi teh aduh, padampi katada pisan sareng deui. Tangtos abdi tiluan teh moal hilap kana pangresa sir Abah. Jok badek niang dia. Bunga ingoh gatu. Datang tu baje doakeun. Ngan kade. Ulah Sologoto di kota ulah Sologoto. Bisi di Tenggar Doma. Maksudnya bisi di Tenggar Wahon. Piraku atuh Bah. Da Wahon mah di tengah. Ini, ieu saya. Abdi gojin itu Bah. Nuhun Bah abdi oge ayeuna teh yuh. Bade permiose mugi we abdi teh dina hiji waktu matu urang teh nya bakal tiasa penak deui. Gojin. Syukur wae ari kitu mah dia boga pikiran kitu ngalus wae pikiran lain. Nya moga-moga baik. Gadarna baja. Urang bakal bisa pangideui bae. Kade dia di luar dia. Kudu hati-hati jeung waspada di jalan. Namun lempang udah kajongjunan tin bisik kada gorwahon dia. Sok beram-beram yang itu tunyur bae dia. Kabur berang bae manten. Nya sanggeus kitu majung sarea narangtung. Bari cungcong ngajak sasalaman. Anu saterusna babra Darja jeung dua baturna anu satia satuhu harita marariang. Dijajabkeun ku paneutupna Abah Dawuk. Anu terus atuh harita. Anu ngararin celing mah harita ararindit ngajugjug ada ka kota Bandung cenah. Kasugri para wargi.
Cam urang tinggalkeun heula atuh kaayaan Darja jeung batur-baturna. Kitu deui bah daun. Urang tenden heula sakedeung tunda heula sakedap insyaallah ka hareup. Urang nasamper deui. Ayeuna urang pusirkeun perhatian urang. Nyataana di imah kulawargana Juragan Subrata. Sabada tadi berang Ibu Halimah atuh kedatangan ku Darja anakna teh anu harita teh amitan rek indit digawe ka Bandung atawa ka kota Bandung. Ningali parepolah Darja anu kawas geus mimiti arek sadar sarta katempona atuh arek babalik pikir atuh puguh we hatena meuli bunga tur bagja. Sapanjang poe eta mah atuh paromana bear marah mah we inungna Darja teh nanakeun hate anu keur manggih kagumbiraan nincak mangsa alamu wanci pasosore cekit reg aya mobil sedan hideung anu asup ka pakarangan imah. Reg eta mobil teu eureun ari tumpakna juru turun taya liat iwat Juragan Subrata nu kakaramulang ti kota. Dia jajabkeun ku Mang Salim salaku anu jadi supirna. Alhamdulillah biara minuhun ya Allah abdi salamet di jalan ya Mang Salim. Abdi sok ditutuna heula teh mobil teh ka garasi sarta sanggeus kitu samembe balik ka imah jig ini teh ka dapur tepungan di Acih terus gancang minta daharja. Saur Juragan Subrata bari panon mah melong ka Mang Salim anu aya di jero mobil. Mangga Juragan janten abdi teh kada diajarnya nanging kada diajar naon pun Mang teh. Dah baku ai maneh mah Mang Salim. Ampun ieu mah yeuh. Eta penyakit saliwang teh ingu bae. Kuring mah lain ngomong nitah diajar, tapi nawaran ka Mang Salim bisi hayang dahar gitu. Saur Juragan Subrata ngomongna rada bedas, da puguh bisi teu kadengieun deui cenah ku Mang Salim. Janten Juragan teh mewarang tuang ka pun Mang teh agan. Rasaan mau ngomong teh Sunda tarik deui ongko. Pira ku teu kadenge atuh kumaneh Salim. Sumu. Hapunten atuh Juragana, kumaha atuh pun Mang masuk rada teu sarada kieu gaduh cecepilan teh. Manawi atuh kersa ngamaklum agan ulah kedang-kedang hapunten. Geus da maneh mah saliwang teh seumur-umur boga ceuli teh. Punten mah punten sababarikan omong kada hampura bisa dipentan kan salahan dijieun-jieun wae. Geun isukan deui mah nya lamun geus aya waktu urang pariksa ka klinik tah. Sok ayeuna mah lah gancang kitu beda tunda mobil tah teu kelakang malohok wae. Sorry deui sumpun akan pulang. Teu ngomong nanaon kuring mah buru dinit. Mangga atuh gang. Geus kitu maggelas saratu Mang Salim ngahirupan di mobilna terus harta kena diampihkeun kana garasi. Kalacat Juragan Subrata mah unggah kana teras. Malah dibagiakeun ku Ibu Halimah. Gedengan amanah parantos muli. Alhamdulillah Buna salamet puguh oge ka karajo ama teh aya. Kumaha ari Darma jeung Ratna nageus baralik di kantor mah atawa kantenan we atuh piraku teu uninga teu acan amanah wayak ge mah atuh hayo atuh amanah lah enggal urang kalebet we lah margi ibu teh aya picariusan anu penting pisan. Uluh baru kaya anu penting da manggih naon atuh ibu teh.
Cek juragan Subrata meuli bangun anu keur bungah deui. Penting pokona mah penting amanah liburang dongengkeun engke di jero we lah. Sup atuh duanana ka jero. Bu Halimah kebat ka patengahan. Ari juragan Subrata alias Carogena nyelang heula atuh. Salin baju heula di kamar eta. Teu lila atuh geus kaluar deui. Geuk diuk dina kursi di patengahan we. Saur bojona ngasungkeun cai jeung caneutna. Geuk diuk gegereun gap atuh juragan Subrata kena gelas bekong anu gede, regot atuh nginum mau nikmat pisan. Puguh atuh da capek jeung hanaang. Budak naya naon dieu teh. Ama mah mun asa heran. Sabab nempo paroman ibuna meuni bangun anu keur nagih ka bunga eta tara-tara ti sasari. Nah banggih naon atuh. Ieu mah ditanya ku salaki kalakahaha hihi. Amana bugonya ibu teh dina poe ieu teh keur hirup teh bet asaku kagunturan madu karagragan ku menyan putih. Uloh ibu teh bunga pisan amanah. Nu teh hinggana bagja nu teh wates wanganna. Uluh geuningan meuni rohaka eta menang kabungah teh Bu. Cik sok atuh beradongengkeun. Nah banggih naon ibuna teh atuh meuli matak pak panasaran ngabadungan oge. Banggih naon sok. Cek juragan Subrata katara bangun anu geus teu sabar. Sarta teh talangke barabat atuh Ibu Halimah ngadadarkeun kajadian tadi dina mangsa kadatangan ku Darja ka imah. Kabeh ditetek dibubuk leutikna didongengkeun kabeh nu kaliwat. Sabab ngarah kahartieun cenah ku Carogena nyatana juragan Subrata. Teu lila antarana Bu Halimah mungkas omonganna. Tah kitu amanah kaayaan si Darja anak urang teh geuningan. Kawasna bae manehna teh geus mimiti robah pamadeganana sarta pindah pileumpangan tina goreng kana hade. Malah ayeuna mah geus daek nyangan gawe tah kulantaran kitu amanah. Eueuh deui anu jadi kabungah pikeun saurang indung mah atuh. Salian pinyakian anak jadi jalma anu hade lampah. Bunga oge ibu mah leuwih dibere duit anu ngajugrug segede leuyit lah cak paribasana. Tah ayeuna mah geus kajadian ka tukang-tukang mah tong dongengkeun deui amanah. Malahan mah geus tong ditinggal deui kasalahanana. Da geuningan ari jelema masuk aya robahna amanah. Ya Allah. Nuhun Gusti anu Maha Agung. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanya eta teh ibuna lamun seug heueuh teh mah kitu si Darja anak urang ayeuna geus mimiti mikir sarta babalik pikir. Geus pisan amang tantu meureun ama oge ngarasa bunga sarta bagja nu taya hinggana. Bunga nak giri-giri ucap dalam tema geuningan. Samalah sagala kasalahan oge ku ama mah geus dihampura. Nya sugan jeung sugan we manehna teh atuh ti sasaret ayeuna mah heueuh bisa jadi jelema nu bener. Jika lanceukna we jeung adina nyata dadar mah jeung ratna. Lamun engke ngadenge kana ieu bejam geus pasti duana teh bakal barungah. Saur juragan Subrata ngucap syukur alhamdulillah pada eta ngadenge beja kitu kieu tinu janten bojona. Bagja sarta boga harapan anu gede. Lamun dina hiji waktu Darja pasti bakal jadi anak anu sarua hade lampahna jeung Darma anu jadi lanceukna. Trung harta kena juragan Subrata jeung bojona ngarobro meuli anteng jiga anu teu bosen-bosen. Sanggeus kitu torojol anakna nyatana Darma si Cika jeung si bungsu nyatana Ratna.
nuka kara balik ti pagaweanana ge harita duanana dari ukarpun indung bapana. Hahaha. Gede anak urang nu dua geus barali, Bu. Darma, kumaha pagawean hidup di kantor teh lancar atawa? Alhamdulillah ama sagarupina oge atuh pada melang abdi mah lancar. Jabab margi aya anu ngabantuan. Tah ieu anu geulis anu campernik eratna anu lucu tur pintar atuh tiasa diandelkeun ama jeung dan sadayana oge atuh beres ama pada melante kalawan hasil nu cekil. Kelas pisan ama eta teh. Ngan hanya kawe akang memuji wae mun disesepan kitu ih. Teu kada kitu atuh Kang atuh isin. Atuh da sanes muji akang mah. Da memang rasa tutup kitu kanyataanna ama oge ibu oge akang mah moal ngabohong atuh lamun ayeuna mah ratna teh nya tos langkung pinter. Malihan mah tos cocok lamun seuneu pengkuasaan nyalira. Cek Darma. Bari keukeuh muji-muji kana jadi adina anu memang pinter cerdas, gampang ngarti dina sagarupana. Dina bergaul keeraan malah bisa dipercaya. Mun apan abdi mah tiasa kitu teh pasanya oge alatan akang anu salamina ieu parantos leukeun ngadidik ka abdi. Ngapin sareng ngajaring ka abdi. Hatur nuhun nya Kang nya. Abdi mah bingah pisan gaduh lanceuk anu kawas akang teh. Tapi memang masih aya hanjakana eta oge. Cek ratna harita bari nyarengeh sarta ngareret kalenceukna. Nepikeun Kang ngahulang Darma di omongan kitu ku adina. Ngan kepegat ku omongan Ibu Halimah. Masih kana aya hanjakana. Ku tante kitu naon kitu. Terus pisan emang Bu. Nah atuh hanjakan akan daturatna. Hei, hanjakan teh cek ratna tadi naon maksudna? Ari hanjakana teh kieu geura teh bunya Kang Darma teh saurang pamuget anu gagah kasep tur pinter. Teh kasep cek abdi mah pedah kalanceuk ye. Ai sore ibu kumaha kasep teh Kang Darma, Bu? Nya heueuh kasep tuh pan sami. Nami hanya kadubi ka ayeuna teh Kang Darma mah jomblo keneh wae. Tidak durencan istri. Sa urang acan. Tah. Kumaha geura lamun engke atuh janten bujang kolot. Eta. Cek dengeratna ngomong beri cecengiran kitu nanti beri jeung cakakak cikiki keheuleuan lanceukna. Ngadenge omongan adik kitu Darma rada ngahuleng. Lantaran teu karasa waktu teh geuning geus rek nincakna. 2 tahun ti mimiti nya utari tilar dunya. Darma can pernah hahadean deui jeung saurang istri. Da puguh atuh dina jero hatena masih keneh nyangkeun can bisa sapinuh nama pohokeun ka utari salah saurang mojang pilihan anu geulis menjadi buah hatena baheula. Ngadenge atuh padegdogan kitu antara si Cika jeung bungsu Pok juragan Subrata harita. Lamun seug diperhatikeun mah naon rupa caritaan hidup teh Ratna nya aya benerna. Tuh pan. Ke cicing Ratna ama keur ngomong ye. Memang kade Darma ulah kalalanjoanan teuing hirup sasoranganan. Da geus leuwih ti cukup atuh. Umur hidup teh geus cukup pikeun ngawangun rumah tangga. Jeung deui maknya lamun rek kikituan bae Talaras kan gitu. cicing atuh. Ratna pan ama keur ngomong itu ai. Cicing atuh. Sahenteuna oge meureun hidup teh geus kudu aya pikiran.
nepi kalebah dinya. Kumaha Darma, nah geus aya pikir deui pikeun ngawangun rumah tangga? Ji sok jawab ye. Saur Juragan Subrata tumanya anu jadi anak anu cikal. Anu katara bangun bingung menang padanya kitu ti kolotna. Lantaran hati leutikna mebet jadi ras inget deui ka mangsa ka tukang-tukang. Nu geus lila kaliwat. Dina waktu masih babarengan baheula jeung Utari. Harita Darma pernah boga rancana pikeun ngawangun rumah tangga. Ngararancang cita-cita bakal hirup bagja selipika cinta selipika nyaah. Tapi hanya akal sakabeh naon rupa rancana geus kakubur di jero eta talaga. Oh Darma, kunaon hidup teh aleh-aleh kalakah ngahuhulang kitu aleh-aleh. Dah acan boga rancana pikeun hirup ngawangun rumah tangga. Nah harek naon deui atuh nu tutungguhan teh. Apan sagala rupa oge geus tingaprak. Saja bati kitu ama jeung ibu teh geus kolot. Cantu meureun hayang buru-buru nyaksian nu jadi anak laki rabi terus boga incerut juga batur bunga meureun hirup teh jambu. Nya atuh anang. Tak kitu geuningan kakacapan tuang rama teh Darma, cik. Pamikiran Darma kumaha? Sumuhun naon? Aka mah ka sekali cicing atuh sia teh. Sok. Sumuhun teh sumuhun naon? Leres pisan Bu kasarasan ama kali ibu nanging hapunten bae. Wirehna dina danget ayeuna mah abdi teh acan gaduh emutan kanggo ngawangun rumah tangga aman. Mung duka tuh upami kapayuna mah. Jadi hidup teh can mikiran hal eta nya. Teu acan amah. Teu nanaon meureunna pami kitu mah amah da atuh da kada aya dorongan tina hate abdi panginten amah masalah eta mah. Teuing. Teu nanaon da teh lah. Ama mah moal maksa lebah dinya nama. Nyarita ngomong kitu sote. Ngingetan kanu jadi anak. Lantaran bisi kalalan joanan kumaha lamun nepikeun ka kolot teu boga niat laki rabi. Amit. Yakun bae atuh amanah saeyeuna mah. Ayeuna mah meureun anak urang teh acan boga paniatan, can boga niat. Bae teuing sukan pagetom atuh pamadegan teh bisa robah Darma, abdi Bu, kitu deui ka Ratna. Abdi Bu, sok atuh-atuh geura saralin heula ka kitu baju. Lain kalaka terus we ngobrol papanjangan. Bu Halimah nitah ka anakna nu dua, khususna ka Darma jeung Ratna, sangkan ganti heula baju cenah. Sabab ti barang jol oge ti pagawean kalah terus gunter ngarobrol. Terus pisan can gentos anggon. Mengatu ama di Ibu di kantun lingi heula sakedap. Sok kantu-kantu. Alah. Gara kacara heula babares ieu sakedeum deui oge bedug magrib yo. Nya sanggeus kitu mah kojengkang Darma jeung Ratna asup ka kamarna sewang-sewangan. Kitu deui Juragan Subrata jeung ibu nangtung kebat muruka tukang. Maksudna mah arek mandi. Ari Ibu Halimah mah atuh terus tetap tutup jendela sakalian ngeungeus lampu cempor. Malah ditunda oge di unggah tempat bae kaayaan didinya ngacaraang. Ari di luar kadenge atuh sora Bi Acih anu keur ngampihkeun hayam jeung entong. Di sina arasup ka kandangna malah ditulakan geus beres lah meuli pagu sabab anakna sok didodoh ku careuh. Gancangna ieu carita kocapkeun harita teh wajib bada isya we. Darma harita kakara balik di masjid bareng jeung dua urang tatanggana anu deukeut. Sup ka jero imah terus kebat buru ka kamar keek diuk dina kursi yang hareupan meja tulis. Reet kana eroji anu ngagoler di luhur meja. Gap dicokot maksudna mah arek diasupkeun kana jero laci atawa sorolok laci teh. Barang breh atuh Darma ngajenghok sabab laci teh geus kosong eusian pisan.
Astagfirullahaladzim. Nah lah citiges kosong kieu. Terus ari jam tangan nakamarana teh. Nah bet bisa Apa biasana oge jadi teh sok nunda teh jadi tapi nah ayeuna bet kosong kieu. Cek Dharma harta ruas kabina-bina. Malah terus kitu nate atuh bari jeung kurah koreh neangan eroji anu geus matuh ditunda di dinya. Tapi ari ayeuna mah bet bisa Nu aya teh ngan ukur kitu tinggal barang-barang biasa anu teu sabaraha hargana. Ya Allah, Gusti nu agung. Cak para pamirsa, ya carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah. Manedi baris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka-72 na. Hatur nuhun lo kumangrupi perhatosanana, ulujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.